Rasun nulujeng enjing kuring bakal mawakeun warta ngeunaan naha bedah plastik menggunakan bahan plastik. Nah, bedah plastik ngagunakeun bahan plastik. Hampir kabeh jalma mikir yen bedah plastik ngagunakeun bahan plastik pikeun ngalakukeun operasi. Nah, anjeun kantos mikir kumaha sajarah bedah plastik? Nah, disebut bedah plastik sarta operasi sabenerna ngagunakeun bahan plastik. Teu bisa dipungkir yen loba jalma di dunia ieu geus ngalaman bedah plastik. Aranjeunna ngalakukeun ieu meureun pikeun sababaraha alesan. Misalna teu percaya diri atawa sugema ku penampilan maranehanana. Bedah plastik mangrupikeun prosedur medis anu muserkeun kana rekonstruksi atanapi perbaikan cacat sareng kakurangan fungsional dina panampilan fisik pasien anu disebabkeun ku panyakit, tatu, panyakit bawaan, sareng operasi sataajana. Ku kituna, nah eta disebut bedah plastik. Ieu lain hartosna yen bedah plastik ngagunakeun bahan plastik. Bedah plastik asalna tina dua kecap, nyaeta operasi anu hartina bedah jeung plastik anu asalna tina basa Latin anu hartina ngawangun atawa ngarobah wujud. Sakitu wae bejaan anu tiasa didugakeun kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.